Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangunanagon digandena pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyandak hiji jajar cariyos muja kaberit bagian anu ka-31 masih karangan emang keneh ku emang dina wengi ayeuna sejadi tamatkeun nya baraya. Kumargi cariyosna tos teu aya deui. Mudah-mudahan kaum kapayuna emang tiasa nepangan keneh bara Sunda di Jomantara pepedangan dongeng-dongeng anu enggal ti emang. Pon kitu deui kembilih wae cariyos cenah sanes panginten. Kumang sejadi pidangkeun deui nyengkeun pidoana wae nya emang sing sehat sateterasna. Pon kitu deui baraya anu salawat ngadangukeun kana pidangan emang ieu sing aya dina hibar kawilujengan saterasna. Manganuhunkeun kana parantos subscribe, like, sareng komen, lega nu parantos ngarencangan kana hidangan emang salami ieu. Caketna pon kitu deui anu tebihna atuh dayana dongeng ti emang anu parantos dipidangkeun dina YouTube. Mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalbu pangobarah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Atuh anu geugeut sareng mumut kana dongeng ieu nyata beurit muja kaberit bilih anu sono kasih adun gitunya kasodik insyaallah mudah-mudahan engke ditepangkeun deui dina cariyos anu salajengna. Bara Sunda hancagarapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Mang Digul nuju nyarios ka Kisamid kedah kumaha saurna. Kumargi kadenya tos aya Ki Gelung sareng pada baladna. Bara Sunda pados tanyang kolongting kana waktos sumangga padaran cariyos muja kaberit bagian anu ka-31 tamat dina wengi ayeuna kumang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Lamun geus kieu rek kumaha hayu hayeuna ki? Narik sing ngarepan wae atawa moal ku aki? Tanya Mang Digul. Heuh nya, daek teu daek Digul. Keun we udah we kurang di sing hareupan Ki Gelung mah. Gang, bawa batur-batur silaing. Hayu eta mah urang sing hareupan Ki Gelung ku urang sadaya. Ceuk Aki Samid ngajak heula ka si Gaang. Nya, ayo kilah. Nah, maka jeung kudu sieun nah. Segala rupa tuh, sieun kunaon? Urang sing hareupan we na mah, tema si Gaang. Jeung sigan heueuh kitu teh. Puguhan nanti hareupeun Mang Digul. Padahal ari hatena mah geus rada marmir manehna oge. Sabab ku manehna sorangan geus kasaksian. Yen Ki Gelung jeung pada baturna teh pangartina lain bantrak-bantrakeun. Tapi kituna teh si Gaang bari turun tina tepas. Lempang kaburuan nuturkeun ka Ki Samid. Dituturkeun ku batur-baturna ti satukangeun manehna. Sanggeus Aki Samid aradu hareupan jeung Ki Gelung pon kitu deui pada baladna. Teu lila ti harita bok kadenge sora Ki Samid anu nyarita ka Ki Gelung. Ki Gelung, narek aya naon anjeun datang ka dieu? Jeung make ngarusakeun pantos sagala rupa atuh. Awas bolon we kalakuan teh. Lamun nya boga kawani mah kajalmana langsung. Montong kana panto ieu mah sia Gelung. Ceuk Aki Samid bari melak cangkeng kituna teh. Ari Ki Gelung barang ngadenge Aki Samid nyarita kitu pok manehna oge nyarita. Samid, dengekeun ku anjeun. Dewek datang ka dieu weuh deui. Maksud jeung tujuan dewek ieu wae ti keur nyangkalak anjeun. Nu geus kumaha wani nyebakeun dewek ka siluman beurit sia. Penting ayeuna dewek rek ngayakeun balitungan ka anjeun. Anjeun baris dijajabkeun ku dewek. Kaherat penting ayeuna keneh oge.
bakal dihijikeun jeung Raja Siluman Beurit sia anu geus init leuwih ti heula. Kitu Samid. Nah kaharti ku anjeun. Teh mal Ki Gelung kurang ajar. Ngomong naon hari si laeng teh Gelung. Henteu mabok mah. Atawa ngalinur anjeun teh. Maka jang nyebutkeun Raja Siluman Beurit geus init pangheulana. Nah init ka mana? Init ka Hongkong. Ceuk Aki Samid bari mencereng ka Ki Gelung. Sebab dari manehna mah can apaleun lamun segug kedaton teh geus bae. Tengekeun sakali deui ku anjeun Samid. Raja Siluman Beurit anu salila ieu geus jadi pamuntangan anjeun. Ayeuna geus binasa. Geus modar hartina. Geus moal bisa deui dijadikeun pamuntangan ku anjeun. Si ayeuna anjeun rek neangan pamuntangan mah. Muntang geus sia kana popoyan Samid. Tema Ki Gelung. Ari Aki Samid barang ngadenge Ki Gelung nyebutkeun lamun Raja Siluman Beurit teh cenah geus pae. Aki Samid mending ngarenyag. Tapi manehna teu percaya kitu wae kana omongan anak Ki Gelung. Sabab bisi we cenah ngan saukur akon-akon ngarang-ngarang carita sangkan manehna ngarasasieun ku Ki Gelung. Keur dewek mah moal percaya kitu wae kana caritaan anjeun Gelung. Memangna saha ari anjeun teh? Jeung di Raja Siluman Beurit teh pangatina oge lain atah-atah tuh. Sajabana ti kitu pasukanana oge nepi ka ngarebuna kapanan. Mah gampang keur ngelehkeun ka manehna mah. Ceuk Aki Samid. Kajan lamun anjeun teu percaya mah kumaha si laing we Samid. Hayo. Ayeuna mah urang tarung jeung dewek. Dewek geus teu sabar ya. Yang mariuskeun beheung anjeun Samid. Tema Ki Gelung bari jeung geus teu loba deui nyarita kituna teh. Ki Gelung tuluy loncat narajang ka Ki Samid. Dampaleungeun ka tuhuna anu rek nyamar kana careham kencan Ki Samid. Gerakanana Ki Gelung meuni cepet. Aki Samid barang manehna nenyo Ki Gelung geus loncat narajang ka manehna. Lep Aki Samid ngalepkeun sirahna ka handap. Plos dampaleungeun ka tuhuna Ki Gelung ngeplos ngakan angin. Tapi orok kaya dampaleungeun kencan Ki Gelung nyamar kana careham ka tuhuna Ki Samid anu harita sirahna keur ngelok ka handap. Hiu cebrot. Kawong awak Aki Samid kapangkieun ka kenca. Ku Ki Gelung teu diantep. Tuluy disusul tepus. Ku ngetikeun dampaleungeun ka tuhuna kana pundukna Aki Samid nu keur nyelonton awakna. Hiu cebrot. Pruk awak Aki Samid namrudna salureun taneuh. Colad Ki Gelung nyampeurkeun ka Ki Samid nu keur ngudupung dina taneuh. Sanggeus deukeut pok Ki Gelung nyarita. Hayo udang deui sia Samid. Montong kawas polon kitu ngudupung dina taneuh. Ceuk Ki Gelung. Ari Aki Samid barang mireungeuh Ki Gelung geus aya di sagigireun manehna. Kurentel Aki Samid ngakurentelkeun maneh awakna ka katuhu. Teu lila korjat geus udang deui bari mencrong ka Ki Gelung. Kurang ajar sia Gelung. Geus kumaha wani. Gampleng ka dewek. Awas rasakeun sia yeuh. Tema Aki Samid bari awakna loncat ka hareup. Narajang ka Ki Gelung ku peurup katuhuna anu geus puleud. Rek dipake ngahanca kana cukang irungna Ki Gelung. Ki Gelung teu cileureun manehna oge. Peurup katuhuna Aki Samid anu keur nyuruh ka hareup ditewak ku manehna. Kurang meuleungeun katuhuna. Geus kitu dipululitkeun ka jero. Atuh awak Aki Samid meuni marius ka katuhu. Barang awakna Aki Samid keur marius, kamplongna Aki Samid ditajong satakerna dampal suku katuhuna Ki Gelung. Hiu cebrot. Koak Aki Samid mending koak. Sabab kamplongna
tajong pisan satakarna ku Ki Gelung. Bro, awak Aki Samid namru deui wae dina saluhureun taneuh. Ki Gelung nanyo Aki Samid geus ngacoprak deui dina taneuh. Kumanehna teh diantep. Aki Samid anu keur ngetupung teh diangkat awakna, tuluy dipalangkeun ka hareupeun Mang Digul anu keur ngacanteng jeung martala di tepas imah. Atun luaan mending ngarenyag. Ku Mang Digul awakna Aki Samid nu keur ngakoler teh disampeurkeun. Sanggeus deukeut pok kadenge Mang Digul nyarita. Udang Ki. Nah, teu kudu naon lagi teh. Cek Mang Digul bari ngakuyah-kuyah awakna Aki Samid anu keur peperengkelan dina ubin tepas imah. Aki Samid sanggeus manehna bisa mulihkeun deui sakabeh kakuatanna. Jung Aki Samid nangtung bari pok nyarita ka Mang Digul. "Cilaka Digul, si Gelung ngamuk euy," ceuk Aki Samid. "Tuluy, rek kumaha lamun geus kieu atuh Ki?" tanya Mang Digul. "Can weh, udah wek urang ayonan deui si Gelung mah." Nah asana teh temal Aki Samid bari leumpang deui turun ka buruan imah nyampeurkeun ka Ki Gelung. Sanggeus deukeut pok Aki Samid nyarita ka Ki Gelung. "Gelung, hayo urang tarung deui sia ayeuna mah jeung dewek," ceuk Aki Samid bari mencrong kana beungeutna Ki Gelung. "Hayo montong loba bacot si Samid, dewek mesti jauhna keneh, geus atuh ieu kokod hayang kabinasa ka anjeun. Ku kituna ayeuna mah moal dilupaskeun deui ku dewek Samid," temal Ki Gelung. "Tetela yen manehna teh geus hayang ngabinasa ka Aki Samid, moal gampang kitu wae sia Gelung. Si laing hayang ngabinasa ka dewek teh. Hayo maju deui sia," ceuk Aki Samid. Atuh geus kitu mah Aki Samid jeung Ki Gelung tarung deui baraya. Rebutan pati begalan nyawa. Meuni ragot, silih bobok silih tarok, silih seret sineredan silih banting tinantingan, silih ketrukeun elmu jeung pangawasana. Atuh di puruan imahna Mang Digul anu tadina ti isieun teh jadi rame ku nu tararung ayeuna mah. Sora bedog anu diaradum ni sing pelentrang di sarada, awor jeung sora anu sing corowok jeung sing kerebligna dampal suku kana taneuh. Ari anu harita keur area di imahna Pak RT nyatana sodik jeung anu sejena anu kaparengan harita teh keur ngawarangkong keneh. Mun sing rarenyag barang ngadenge sora jalma anu sing corowok ditebeh kidulun imahna Pak RT keur mah ti peuting kaayaanana teh. Jadi meuni eces pisan kadengena. Teu lila pok kadenge sora si Adun anu nyarita ka Pak RT. "Pak RT, nasaha eta teh nya anu sing corowok di kidulun ieu tempat? Kasna braweuh gawe teuing atuh. Moal lamun aya garong deui mah kitu?" ceuk si Adun nanya ka Pak RT nu keur sila di hareupeun manehna. "Teuing atuh jang Adunnya, tapi ari nu kadengena ku bapa mah siga nu keur tararung eta teh jang. Nasaha atuh nya?" temal Pak RT bari manehna rungah ringeuh kaluar. Ari Ki Bajra anu harita keur sila di sagigireun Pak RT manehna mah teu yeuh milu ngomong, cicing we. Sabab Ki Bajra mah geus nyaho. Tangtuna oge cenah anu keur tararung teh Ki Gelung jeung pada baladna nu keur nying hareupan ka Aki Samid jeung pada baturna. "Kumaha lamun ayeuna mah urang tarempo we ka ditu jang, sabab lain kunaon bisi aya nu carilaka jeung bisi aya garong deui pangpangna mah nu rek ngaranjah ka ieu lemur," ceuk Pak RT. "Nya, ayo tuh Pak RT, urang tempo we ayeuna mah ka ditu ku sadaya,"
temal Sodik geus kitu mah nu keur araya di dinya kabeh carangkat tina diukna. Tuluy lempang nyampeurkeun kana asal datangna sora. Beuki lila rombonganna Sodik jeung Pak RT beuki deugeut ka imahna Mang Digul. Sanggeus ngan kari sabaraha meter deui jarak teh ka imahna Mang Digul. Ku Sodik jeung nu sejena katenyo yen di puruan hareup imahna Mang Digul teh geus loba ku jalma anu keur tararung di dinya. Reg Sodik jeung anu sejena ngarerenkeun heula lengkahna. Tuluy malencrong kanu keur tararung. Teu lila kadenge Sodik nyarita ka Ki Bajra nu keur nangtung di sagigireun manehna. Mang, nah geuningan anu saurangna deui mah siga jalma anu tadi teh anu kungsi milu tarung jeung urang basa ngayonan ka bangsa siluman beurit. Tapi nah hari ayeuna bet aya di dieu nya manehna keur tarung jeung kolot anu basa kungsi tarung jeung Mamang teh geuningan. Ceuk Sodik bade nunjuk kana duaan. Nyatana kaki gelung jeung kaki samit. Nya Jang, eta jalma nu ayeuna keur tarung jeung kolot teh ngaranna Ki Gelung. Manehna baheulana batur sapaguron Mamang. Ari nu hieuna deui nyatana nu kolotna ngaranna teh Ki Samit. Sarua manehna oge baheulana mah kungsi babarengan jeung Mamang. Pon kitu deui Ki Gelung. Ngan teu lila ari jeung manehna mah jeung teu sapaguron deui. Pangna Ki Gelung datangna ka dieu tayalian rek ngayakeun balitungan ka Ki Samit anu geus nyaban-jebahkeun manehna ka siluman beurit. Anu saela ieu geus jadi pamuntanganna Ki Samit. Malah kapanan diri Mamang sorangan oge nepi ka disipakeunana ka siluman beurit ku manehna teh Jang. Tah kitu tema Ki Bajra. Jadi kitu nya Mang, ceuk Sodik. Nya Jang, jadi matak bingung keur ka Mamangna oge ari kieu mah. Sabab ieu mah urusan maranehna duaan, lain urusan anu aya patula patalina jeung garong atawa keamanan anu aya di ieu jero lemur. Cik ari ceuk Ujang, na kudu kumaha ayeuna ya? Ceuk Ki Bajra nanya deui ka Sodik. Nya sarua we. Keur kuring ge bingung Mang ari kieu mah. Sabab goreng kasebutna deui lamun urang uru biung kana urusan batur. Komo bari jeung teu apal heula mah kana jujutanana. Ngan ari ceuk kuring mah urang Bandungan we heula. Kajaba lamun geus aya anu rek dibinasa, karek ku urang kudu dipisah. Sabab piraku ari rek diantep wae mah. Ceuk Sodik. Nya Jang, ayeuna mah urang Bandungan heula. Tema Ki Bajra bari mancrong kanu keur tararung. Kocapkeun ayeuna Ki Gelung baraya jeung Aki Samid anu harita keur tararung keneh. Aki Samid manehna geus loba kabeunangan ku Ki Gelung, malah mampir ampiran geus rek sababaraha kali binasa ku Ki Gelung. Ki Gelung manehna bener-bener hayang ngabinasakeun anak Aki Samidna teh. Sakabeh kamampuan anu aya dina dirina teu srikeun diketrukkeun kabeh. Balukarna keur ka Aki Samid mah manehna ngarasa ripuh jeung hareupanana. Sabab memang keur mah pangartina Ki Gelung teh aya di saluhureunna Aki Samid. Barang awakna Aki Samid keur loncat ka luhur, ningkahan kempuranna ti Ki Gelung. Ku Ki Gelung kadua dampal leungeunna didorongkeun ka hareup kana awakna Aki Samid anu keur loncat ka luhur. Parasat kadua cahaya kaluar tina kadua dampal leungeunna Ki Gelung. Nembrag pisan kana dadana Ki Samid nu keur ngacaul ka luhur. Atuh teu anta parah deui. Hiup bledak. Dada Aki Samid kancap pisan kakuatan cahayana ti Ki Gelung. Kalayang. Geblug awak Aki Samid niban kana lemah.
datang kana taneuh dina kayanang karak koloko tina sungutna Ki Samid kaluar getih kental anu maseuhan kana beungeut jeung dadana. Atuh beungeut Ki Samid mending geus teu mangrupa ayeuna mah sabab kabaseuhan ku getih anu kaluar tina sungut liang irung jeung ceulina. Colad katenyo Ki Gelung keur lempang deui nyamperkeun ka Ki Samid. Sanggeus deukeut pok kadenge manehna nyarita, "Samid, geura papatkeun ku sia jampe modar ayeuna keneh," ceuk Ki Gelung bajeng ngangkat tampaleungeun katuhuna ka luhur. Ari Sodik jeung Ki Bajra barang nenyo Ki Gelung geus ngangkat tampaleungeun katuhuna ka luhur. Anu rek dipake ngapinasa ka Ki Samid, celeng anu duana loncatan ka hareupeunna Ki Gelung. Celek dua suku anu duaan geus narincak deui kana lemah. Teu lila pok kadenge Ki Bajra nyarita ka Ki Gelung, "Ki Gelung, heup, tahan Ki Gelung, ulah kitu leuikeun. Keun ayeuna mah Raja Siluman Beritna we geus musnah kapanan, jeung para prajuritna we geus loba anu parae. Jadi geus moal aya deui nu rek ngaganggu ka urang Ki Gelung," ceuk Ki Bajra barejeng ngangkat leungeunna mencrong ka Ki Gelung. Ari Ki Gelung tadina geus karisah habek-habekeun teh ngapapuhkeun dampaleungeun katuhuna kana awakna Ki Samid. Jadi diturunkeun deui ku manehna. Renghap Ki Gelung narik napas jerona bangun anu berat. Geus kitu mencrong ka Ki Bajra bari pok nyarita, "Ki Bajra, lamun dewek teu nenyo ka anjeun, sikana wae si Samid detik ayeuna keneh oge geus dipodaran ku dewek. Ngan ku sabab dewek nenyo ka anjeun, jadi si Samid ku dewek dibere keneh kasempetan hirup. Ngan lamun kumaha wani sakali deui ngaganggu kana kahirupan dewek, ku dewek moal rek diengkekeun deui." Kitu Ki Bajra, ceuk Ki Gelung barejeng katenyo bangun anu masih amek keneh neuneun amarah ka Ki Samid. Ki Bajra ngadangi Ki Gelung nyarita sarupa kitu teh kumanehna oge geus bisa dimaklum. Tangtuna oge cenah Ki Gelung teh masih keheuleun keneh ka Ki Samid. "Nya Ki Gelung, kula we karti piraku deui meureun manehna rek wani kitu deui ka anjeun," ceuk Ki Bajra. Kitu we Ki Bajra, kaula ayeuna mah rek init heula ti dieu," ceuk Ki Gelung bari ngaleos ti dinya tuluy ngajak ka Ki Dohor jeung pada baturna sangka ninggalkeun eta tempat. Geus kitu mah Ki Gelung jeung pada baladna sing naleos ninggalkeun buruan imahna Mang Digul rek kadon baralik deui ka tempat caricing manehna anu ayana di leuweung jero. Sanggeus Ki Gelung jeung pada baturna sing ngaleos ti dinya, Sodik manehna mayang awakna Ki Samid anu geus ripuh kaayaanana tuluy digolerkeun dina bangku panjang anu aya di tepas imah. Ari sirahna ditilaman ku bantal anu meunang nyokot ti jero. Sanggeus Ki Samid diinuman heula cai jeung dibersihkeun beungeutna. Atenyo ayeuna mah Ki Samid rada getihan deui, teu kawas tadi teuing. An anger ari kaayaanana mah geus ripuh sabab loba kakeunaan ku pangawasanna ti Ki Gelung. Teu lila ti harita brai kadua panonna Ki Samid beuntak tuluy mencrong ka Mang Digul anu keur diuk dikencaeun manehna. Pok Ki Samid kadenge nyarita, "Digul, sigana wae dewek moal lila deui oge pae. Ayeuna dewek rek menta dihampura ka sararea. Atuh si laing lamun bisa mah geus eureunnan
ulah rek munya deui ka siluman. Mending hirup we ka wasilahan aja marea. Ngan lamun dewek geus paeh, omat kuburkeun dewek di satukangan imah dewek nya digul. Kitu we pepeuceuh ti dewek mah. Ceuk Aki Samid manehna sasaduh heula kanu aya di dinya. Jeung lamun manehna paeh, Aki Samid mentah dikuburkeun di satukangan imahna. Anu mananya di dinya pisan baheula pamajikan manehna dikurebkeunana teh. Teu lila ti harita. Cekluk Aki Samid ngalepaskeun nyawana. Raga paturai jeung nyawa dipunut ku nu rahayu, dipenta ku nu kagungan. Mulih ka jati mulang kasal, mulih ka Gustina mulang kana kersana. Geus nitih kana wancina ninggang kana mangsana. Papasten ti nu makawasa geus tiba kana dirina. Peuting harita jadi peuting panungtungan keur hirupna Aki Samid mah. Salaku manusia anu dikumalendangkeun di alam dunya. Sakabeh jalma anu keur area di dinya sanggeus pada nyaho yen Aki Samid teh geus maot. Kabeh meni ampir bareng ngarucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu lila kadenge surah Pak RT anu nyarita ka Mang Digul. Tah, ayeuna mah urang gulerkeun we heula di jero Mang Digul. Basa kalian urang pulasara. Tangke lamun geus rengse di pulasarana, karek isuk mah urang kurebkeun we di satukangan iman Aki Samid. Awas anu bieu geus diamanatkeun ku manehna kapan? Ceuk Pak RT. Nya, ayo atuh barudak. Urang bawa ye layon Aki Samid teh ka rohangan tengah. Ceuk Mang Digul nitah ka para centengna. Atuh geus kitu mah layon Aki Samid pada ngagotong ku salarea. Tuluy dipindahkeun ka rohangan imah. Sanggeus digolerkeun di rohangan imah, awak Aki Samid tuluy dirurub ku samping. Pak RT manehna marentahkeun ka wargana sangkan ngambarejaan pangurus lemur cenah anu sejena. Jeung neang Pak Ustad pikeun mangmulasaraankeun mayit. Teka catur kumaha anu uras-urusna eta mayit. Ucapkeun isukna baraya. Kira wanci rumangsang layon Aki Samid mimiti di garotong rek dibawa ka satukangan imahna anu aya di beh kidulun imahna Mang Digul. Sanggeus rengse ngurebkeun layon Aki Samid. Warga anu kaparengan marilu mah ngurebkeun ka Aki Samid. Kabeh ge marulang deui ka imahna sewang-sewangan. Pon kitu deui Sodik jeung si Adon oge si Entong maranehna tuluy pamit ka Pak RT jeung sakabeh warga Cigintung anu kaparengan keur area di dinya. Yen maranehna teh cenah rek tuluy baralik deui we ka lemur Cujalitri. Malah Ki Bajra jeung pada baturna oge maranehna marulang deui ka lemur Cireumbi. Kocapkeun ayeuna Mang Digul baraya. 7 poe ti sanggeusna Aki Samid maot di imahna Mang Digul anu biasana haneuteun teh ayeuna mah geus mimiti karasa tiiseun. Malah asa camewek kurang sari. Tu sajabana ti kitu si Gaang jeung pada baturna oge jol menta areureun di garawena teh. Sabab cek pamikir maranehna dayeuna mah cenah geus eueuh Aki Samidna oge. Jadi lamun aya naon teh geus moal aya nu ngabelaan deui ka maranehna. Atuh di imahna Mang Digul beuki tiiseun we. Nu ayangan karitiluan deui nyatana Mang Digul, Bikemi jeung Martala nu jadi anakna.
jeung martala mah apa sorangan moal poe oge manehna langka di imah. Dina hiji peuting harita kira wanci sareuh kolot Mang Digul jeung Bikemi anu duaan kadenge keur singkeurendeng dina sajeroan engona. Jadilah kadenge sora Bikemi pamajikanna Mang Digul nyarita ka Mang Digul, "Bapana, ari urang teh nah rek kumaha keur satuluyna? Aki samin kapanan ayeuna mah geus eueuh jeung deui bejana siluman beurit anu dipuhit ku urang oge ceuk beja mah geus paeh can bapana. Nah moal ayana naon kitu keur ka urangna?" tanya Bikemi ka Mang Digul. "Tah aing kami ge bingung ya. Nah kudu kumaha lamun geus kieu nya?" temal Mang Digul. "Nya lamun kirana keur kahareupna moal ayana naon mah urang eureunan we nyuguh teh bapana. Sabab da anu disuguhna ku urang oge geuningan geus eueuh," ceuk Bikemi. "Ha, nya kumaha dena wae eta mah Kemi. Sugan we atuh moal ayana naon deui ka urangna," temal Mang Digul barejeng ngaredengkeun sirahna dina saluhureun bantal. Sabab kaayaan harita di luar imah wanci beuki maju ka peuting nu kadengengan saukur sing saleorna sora angin anu aya dina saluhureun tatangkalan jeung sora jangkrik anu ngikrik satukangeun imah manehna anu ngeusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Tungtungna reup Mang Digul jeung Bikemi sare mending agak leubra bangun anu narikmat pisan kata nyona teh siga nu geus teu mirosea deui kana nanaon. Barang Mang Digul jeung Bikemi keur talibra sarena radak sakala ka imahna Mang Digul jol aya angin anu kacida gedena nya kelebug eta angin teh muter dina saluhureun suhunan. Tuluy eta angin teh anu keur muter turun lalaunan nungkup kana sakabeh wangunanna imah Mang Digul. Tadila eta angin geus naek deui ka luhur. Geus kitu les angin anu tadina muter teh jong ngiles. Kaayaan harita di tempatna Mang Digul balik deui ka bihara-bihari. Siga nu eueuh kajadianna naon. Kacapkeun isukna kira wanci carang cangtihang Bikemi katenyo mimiti ngulisik hudang tina sarena. Bray panonna beunta nenyo kana langit imah. Barang kumanehna di sidik-sidik langit engona kebeg. Bikemi mimiti sirikna ngakebeg satakar kebeg. Sabab anu katenyo kumanehna langit engona teh naha cenah beut barolong kawas imahna nu baheula. Bikemi manehna tuluy diuk dina kasur barejeng gikisik heula kana panonna bisi we cenah aya nu ngahalangan. Geus kitu ret ka kenca ret ka katuhu breh ku Bikemi katenyo imah manehna anu tadina hurung herang teh ayeuna mah balik deui kawas baheula milikna geus barolong. Ari palupuh imah mending geus barobo atap power lamun dilincak teh malah masa leuwih ancur tibatan anu baheula imah teh. Ramat lancah diunggal juru ka langit ngon mimiti sirikna ramai singga rantung. Bikemi manehna tuluy cengkat nyampeurkeun kana cepuk perhiasan anu manehna. Barang dibuka breh teh perhiasan anu tadina sakitu lobana teh ayeuna mah saukur regang jeung daun anu gararing. Atuh cerit Bikemi mana ngecerit bakat ku soak. Mang Digul anu harita keur sare keneh
mana mendingan gurubuk barang ada yang bikemi ngajarit teh. Tuluy nanya kami jadi pamajikanana. Kami kunaon are silaing teh bat kacerit. Kaasna weuh gawe teu aing atoh. Ceuk Mang Digul bari diuk dina kasur. Panonna meni jaleer beureum. Tayona wae meureun asa kagareuwahkeun. Lain kunaon-kunaon ieu bapana. Teh nya atuh ka dieu. Teh mah bikemi. Mang Digul tuluy nyampeurkeun ka bikemi. Aya naon kami? Tanya Mang Digul. Bapana, ieu tingali kotak perhiasan jeung duit anu kami. Nah ayeuna mah eusina teh ngan saukur regang jeung daun anu gararing. Jeung tempo eta imah. Nah jadi balik deui ka imah urang anu baheula. Jeung asa leuwih brok deui ayeuna mah. Eta ramat lancau ge meuni pajuriwat kitu di luhur geuningan. Ceuk bikemi bari tangah ka luhur. Ari Mang Digul anu karek kumpul deui lelembutanana. Tuluy mana tangah ka luhur breh teh nya we. Dina lalangit ngon meuni pacuriwat ku ramat lanca. Tuluy mana nitenan ka sapangeusina ngon. Nya deui ayeuna mah imahna teh geus balik deui ka nu baheula. Ba, cilaka kami. Urang teh ayeuna mah balik deui ka nu baheula kami. Jadi jalma sangsara deui. Ceuk Mang Digul. Nya bapana. Ayeuna mah urang teh jadi jalma sangsara deui geuningan. Ceuk bikemi bari jeung nyurucut si panonna. Tapi aya keneh harapan kami. Urang teh nyoka leuit ayeuna mah. Sugan pare urang masih loba keneh di leuit. Ceuk Mang Digul bari cengkat muru ka leuit anu aya di sutukangeun imahna. Dituturkeun ku bikemi. Ari gog teh ka leuit gepeg Mang Digul jeung bikemi meuni sing rarenjag deui wae. Sabab pare anu aya dina jero leuit anu tadina loba teh ayeuna mah ngan saukur gunukan taneuh. Bari jeung geus teu sasiki-siki acan parena mah. Mang Digul jeung bikemi manehna ngan saukur bisa dariuk dina sandapeun tangkal campole. Da jeung sing harulang mikiran lampah hirupna. Anu salila ieu geus dipigawe ku maranehna duaan. Bara Sunda mung sakieu heula hanca garapan dina jajar cariyos Muja Kaberit bagean anu ka-31. Ieu cariyos kumang dina dinten ayeuna ditamatkeun nya baraya. Insyaallah mudah-mudahan mang kanggo kapayuna tiasa medar deui cariyos anu enggal kanggo ngahibur ka baraya Sunda di mana wae ayana. Mang nyuhunkeun dihapunten milih wae salami midangkeun dongeng seueur kakirangan atana pikiran raos kadanguna. Mang nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Insyaallah mudah-mudahan urang sing ditepakkeun di jomantara baraya. Mang saja pamit ka sadayana lujeng kantun. Permios.